Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang danguri sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng deui urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jejara carios Jaka Sagara si anak laut. Di dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Kabadaya anu satya manco kandongeng Mang di mana we ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilalancarkeun sagala rupinanya tong hirapi rojong ditaroeran tombol subscribe. Atuh mangge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita Jaka Sagara si anak laut. Sok kaparayun sadayana. Gancangna carita poe isukan si Jaka Sagara jeung Mang Utun teh laju lunta ninggalkeun eta lemur jongjon ayeuna mah lantaran pasualan di eta lemur teh geus rengse. Ngan bae ari pasualan jeung jalma anu bisa malih warna malih rupa mah acan tuntas lantaran acan katewak acan kacangkala ngandung harti kejahatan teh acan eureun bakal jadi ancaman we pikeun urang lemur. Kocapkeun Mang Utun jeung si Jaka Sagara teh kiwari geus ngajauhan eta lemur. Leukeut lempang di satengihing perjalanan karasa Mang Utun teh geus lungse tuurna mani noroktok awakna bulaeran ku kesang ngajakan reureuh we ka si Jaka Sagara. Alah jang hadena mah ulang reureuh heula we ieu teh. Ieu tuur emang mending geus naroktok ieu teh kuat ya. Alah kieu ari taratuman lumampah jauh teh. Ujang atuh masih keneh jagjag, masih keneh ngora. Sedengkeun Mang mah ieu teh alah. Geus nyenen kemis cenah pas oge yeuh. Enya Mang urang reureuhkeun bae tuh di ditu kabeneran aya tangkal kai. Alah ngeunah jigana dipake nyarande teh. Duanana teh laju we laleumpang deketan tangkal caringin geuk diuk bari nyarande ku siwal ngaluarkeun bako. Atuh Mang Utun mah mani ngalepus udud bangun anu nikmatna keur. Alah geunah jang tuh. Ari direureurkeun mah alah awak teu karasa panas teuing jeung tulung setting jang. Ngan keke urang teh ka mana sabenerna yeuh. Kudu ka mana urang neneangan eta jalma anu bisa malih warna malih rupa teh. Kapan teh jelas dumuk matuhna jang. Enya urang teangan we Mang, urang ngalang-alangan ka lembur-lembur bisi aya kabejakeun deui anu jadi korban eta jalma jahat. Ngan terus terang keur Mang mah teu ngarti. Nah eta jalma teh boga emunan naon atuh? Bet bisa nyamarkeun paningali urang lembur kitu tah. Ukur ujang wungkul anu teu kasamarkeun paningali teh. Duka teuing elmuna naon Mang. Nu jelas pikeun jalma anu awam mah bakal katipu. Lantaran jelas katempuana teh bakal jadi jalma sejen. Bisa jadi eta teh ilmu sihir Mang. Anu bisa nyamarkeun paningali panon manusia. Tapi ari panon batin anu kalatih mah moal arek katipu. Alah nyajang. Cacak Mang kawas ujang mah kitu tah. Mata batin teh seukeut. Beureut Mang ge moal katipu jang. Nya atuh Mang. Kapan ceki sariban mah panon lahir mah bisa katipu. Tapi ari panon batin mah seukeut batan panon lahir moal arek katipu. Ku kituna penting oge ngasah panon batin teh. Oh kitu kutan teh. Nah kumaha ngarah panon batin teh seukeut jang. Nya kudu dilatih atuh Mang ku cara ngabersihan diri. Lantaran kapan ceki sariban mah lamun panon lahir muka sokomo ditinggalikeun kana tetempoan anu teu pararuguh. Panon batin teh nutup. Tah lamun panon lahir urang geus bisa ngajaga tina tetempoan anu teu pararuguh, tetempoan anu lain sakuduna ditempo. Tang tu panon batin ge bakal muka. Jeung dilian ti eta aya tata cara sejen Mang
khusus pikeun ngabukakeun panon batin di antarana bae kapan uing teh kungsi di titah tapa. Oh, jadi ku cara tapa jang. Ngarah eta panon batin teh seukeut nya atuh mang. Lantaran kapan tapa mah kudu cileuh kentel peujit. Tah pikeun ngaredam hawa nafsu. Ku cara kitu panon batin teh bakal leuwih peka, bakal leuwih seukeut pikeun jalma nu daek tirakat ngosongkeun beuteung merangan hawa nafsu. Tangtum panon batin teh bakal seukeut tibatan jalma anu hees bae. Bari jeung barang hakan wae mang. Kitu ku tante jang, jadi kudu ku cara tapanya lah. Ngan hanjaka mang mah terus terang ya, teu kuat tapa teh jang. Tong broning aya kana sababaraha poena. Alah, satengah poe teu manggi sangu mang mah nyorocot. Rumasa pujit mang mah pujit koresin alias gampang lapar jang. Beuteung teh menta eusi bae. Enya kapan sagala rupa ge kudu dilatih atuh mang. Bisa teh karena biasa. Pon kitu deui kudu aya usaha atawa perjuanganana dina meranganana mang. Enya terus serang mang mah teu kuat jang lah boleh. Ari kudu tapa mah. Basa keruplak ngobrol si Jaka Sagara teh ngaradak ngeureunkeun caritaanana. Ceurina mani curinghak. Kawas aya jalma disabudeureun eta patempatan. Sanyana mah di balik rungkun teh aya 4 pasang panon anu keur merhatikeun ka si Jaka Sagara jeung Mang Utun. Non jempe jang. Nah ya naon kitu? Heula mang. Aya anu keur merhatikeun ka urang duaan. Tuh jika nama ti belah ditu. Aya nu keur ngintip-ngintip. Alah, nah naon jang? Nah, Bagong atawa Maung. Lain Bagong atawa Maung, tapi 2 urang jalma. Nah si Ujang bet ku aya apaleun kitu alah benernya. Ari eta panon batin mah aya ku seukeut. Kapan ku mang mah teu katempo aya jelema saurang-urang acan jang. Kade mang kudu waspada, bisi-bisi eta teh jalma jahat. Cicing mang mah di dieu dagoan sakedeung. Ku uing bakal disampeurkeun. Cek si Jaka Sagara kitu teh barejung cengkat. Laju ngadeuketan kalebah rungkun ti belah kulon. Basa geus aya di hareupeun eta rungkun pok tacarita. Ulahnya rumput sia. Bet ngintip-ngintip sagala rupa. Asok kaluar da temongkeun diri. Nah naon maksudna? Di jero rungkun teh eueuh anu nembalan ngan bae aya nu pelesat pating cariut. Pelesat. Palati anu pating cariut rek ngahujanan awak si Jaka Sagara kep beunang ditewak ku si Jaka. Ae kalah kang ngalungkeun balati. Lain ngajawab kurang ajar. Rasakeun sia. Balati nu geus beunang ditewakan teh dialungkeun deui kalebah rungkun. Pelesat. Balati pating cariut pating balesat. Puguh we atuh anu aya di jero rungkun teh manira jeleng. 2 urang cirim lalaki jarangkung gede nangtung teh jauh teh ada rungkun. Baripok salah saurang di antarana teh tumanya ka si Jaka Sagara. Samane teh euy. Kumawani sia ngamah kau bengkon alas cakra deuleu. Sia jalma asing. Ngaran uing Jaka Sagara. Jadi ieu wengkon teh ngaranna teh alas cakra. Nah bet teu meunang kasabaku aing sia. Ja teu meunang sia. Sabab ieu wengkon teh kasebut teh leuweung larangan deuleu. Teu sakawaya jalma bisa asup ka jero ieu leuweung. Ku kitu nalui hade tinggalkeun ieu leuweung deuleu. Memeh dewek duaan ngalakukeun tindakan. Sabab nini maranti pasti bakal bendu. Lamun nyaho aya jalma asing nu rek asup ka ieu leuweung. Uing mah teu boga maksud pikeun asup ka jero leuweung. Ukur hak sakadar ngaliwat, pike heula nah saha atuh nini maranti teh. Bet bendu sagala rupa lamun uing asup ka jero leuweung. Nah leuweung boga manehna kitu. Cek si Jaka Sagara teh jadi penasaran. Nah saha cenah eta nini maranti teh? Anu ngawasa di eta leuweung alas cakra teh. Bet teu meunang diasupan ku jalma sejen sagala rupa. Dengekeun ku sia bule. Lamun nini maranti teh nyaeta guru dewek anu kiwari keur tapa sekaligus ngawasa di alas cakra sia euy. Oh kitu ku tante nyaheug aing ge moal asup ka jero leuweung ari kitu mah. Pek we ari keur tapa manda ku aing ge moal diganggu. Tak kitu hade euy. Leuwih hade kancang tinggalkeun ieu patempatan, tapi ge heula. Nah rek naraon atuh sia teh euy.
bet ngaliwat ka ieu wewengkon sagarupa. Terus terang, uing teh keur neangan jalma jahat anu sok bisa malih warna malih rupa nyamarkeun paningali batur. Eta pangabisana teh dipake jahat. Loba urang lemur ngus jadi korban. Nah jalma anu keur deteangan ku maneh teh nyaeta si Sukmara euy. Ah duka teuing ari ngaranna mah uing oge can apal. Nah saha eta si Sukmara teh? Nah maneh apal kitu ka jalma anu bisa malih warna malih rupa, anu bisa nyamarkeun paningali batur? Nya, sapa dawek anu boga ilmu malih warna malih rupa teh iwal ti si Sukmara. Incunan ini maranti deuleuy. Bawa jalma anu keur deteangan ku maneh teh incuna sini ni. Nah kumaha dadegana teh sia euy? Nah sia kungsi adu hareupan. Jeung eta jalma Cek baturna tumanya we jadi penasaran pok atuh si Jaka Sagara teh nemalan. ari dedegana mah teh jangkung henteu pendek sedang bae. Ngan ata cirina teh buukna teh panjang obak banyuan. Tah kitu bari jeung dina irungna teh aya karangan. Basa disebutkeun ciri-cirina atuh eta dua urang jalma teh sileret jeung pada baturna. Moal nyalahan cenah. Tangtu eta teh si Sukmara incuna si Nini Maranti. Nya bener. Moal salah deuli. Eta mah si Sukmara incuna si Nini deuleu. Ku kituna sia ulah coba-coba deuleu sia urusan jeung incuna si Nini Maranti. Lamun teu hayang cilaka, eta jelema ku uing bakal dicangkalak, bakal ditewak, bakal diwarah sina ngeureunkeun tindak laku kajahatanana. Bongana geus nyalahgunakeun elmuna. Loba para wanoja anu geus jadi korban. Lamun maneh urusan jeung si Sukmara, ngandung harti bakal urusan jeung si Nini Maranti. Ngan bae, memeh urusan jeung si Nini Maranti bakal urusan jeung dewek duaan deuleuy. Cik eta dua urang muridna Nini Maranti harita parimasang kuda-kuda. Taki-taki arek narajang puguh atuh si Jaka Sagara teh. Kapaksa kudu ngaladenan eta dua urang muridna Nini Maranti. Teteh lageningan jalma anu sok bisa malih warni malih rupa teh tajalian di cenah ngaranna teh si Sukmara incuna si Nini Maranti. Terbae atuh si Jaka Sagara tarung yang hareupan eta dua urang muridna Nini Maranti. Gajeng seak nu awakna pangheulanan narajang teh nu ngagunakeun basa balati. Balatina teh arek dicorocosikeun kana beuteung. Keuntak si Jaka Sagara teh ngakiwara polos atuh balati teh nyamos ukurna kan tempat kosong. Baturna kiwari ngahembatkeun peureupna anu ngayuk bangbaraan rek kagebrokan careham. Keuntak si Jaka ge ngakirekeun beungeutna polos atuh peureupkeun nyamos. Duanana teh beuki panasaran. Teteh lah cenah eta jalma bule teh pangartina lain bantrak-bantrakeun gerakanna teh mungguh rikat. Atuh duana teh ngaronjatkeun we panarajangna gerakanna ge sarua mingkin cepat bae. Si Jaka Sagara ngimbangan kecepatan gerak musuhna pikeun si Jaka mah. Yang hareupan eta dua urang musuhna teh gampangeuna keur entengeuna keur los di wae samaran balati teh nyamos. Pun kieu tajongan jeung tinggalan bisa disinggahan. Sakali sama si Jaka Sagara teh malas narajang. Dampalena tengah gampleng kana pipi nu keur nyekal balati kiuk jabrod bangkiung kowong atuh maning ngowong. Teu karasa pipina teh asa panas. Itu nama lantaran si Jaka Sagara teh ngagunakeun ajian anu bisa ngaluarkeun hawa panas. Silengkeun saurang di basa peureupna nyorocos ditadah ku pedampaleungeun si Jaka Sagara geduk des. Karepeng bari ngakibrik jika anu kapurusan. Karasa hawa tiis nyaliara kana sakujur awakna. Duanana teh atuh acan wani deui maju narajang. Keur mangarasakeun keneh kanyeripon kitu deui ngarasa kaget pangabisa eta jalma bule nu ngaran si Jaka Sagara. Elmuna teh tetela geuningan cenah pinunjul. Alah, pipi aing kuat ka panas ieu tingali ngakempeng beureum euy. Tetela eta jalma bule teh. Elmun lain bantrak-bantrakeun. Nya euy. Ya awak aing nepikeun nganggebrik katirisan kieu. Neamunan naon nya euy. Alah. Aduh. Alah. Cilaka euy. Nganu ngaharti. Si Sukmara teh adu hareupan jeung ieu jalma anu pinunjul. Urang kudu kancang sababe Jaka Nini Maranti. Bisi si Sukmara teh cilaka euy.
Kitu cenah cek eta batur ngajakan bikin laju bebejakan ini maranti. Tangaranan cenah si Sukmara bakal adu harapan jeung eta jalma bule anu ngaran Jaka Sagara anu sakitu hebatna. Inggis ngaranapan cilaka. Atu gentak luna teh lalumpatan we mabur arasuk ka jero leuweung. Si Jaka ukur merhatikeun we hanteu boga niatan bikin ngudag ka jero leuweung. Keun we cenah rek dagoan da pasti eta dua urang ngejalma teh bakal bebeja ka guruna. Mang Utun anu tita tadi lalajo teh laju nyampeurkeun. Nah saha Jang eta dua urang jalma teh? Bet ujuk-ujuk ojo-ojo narajang ka Ujang. Bari galungan segala rupa. Eta dua urang jalma teh muridna si Nini Maranti anu ngawasa di ieu leuweung cenah Mang. Urang teh teu meunang nyaba ka dieu. Jeung basa ku uing dibejakeun uing teh keur neangan jalma anu bisa malih warni malih rupa. Manehna teh jual ngabejakeun hiji ngaran nyaeta cenah si Sukmara. Masalah si Sukmara cenah incuna Nini Maranti. Tah kitu Mang. Alah, kabeneran atuh Jang. Urang teh manggih raratan eunaan eta jalma anu bisa malih warna malih rupa. Jadi ngaranna teh cenah si Sukmara. Enya basa ku uing dibejakeun ciri-cirina teh maranehna teh langsung we narajang. Cenah mah lamun urusan jeung eta si Sukmara nganung harti urusan jeung si Nini Maranti. Lamun urusan jeung si Nini bakal urusan heula jeung manehanana. Ku kitu nanepikeun kadar tarung. Maranehna teh kabur pasti bakal bebeja. Alah kumaha Jang ari geus kieu. Nah urang juara wae ka jero leuweung. Hartina ku Ujang teh rek ditanyakeun ka eta si Nini. Lantaran da incuna teh geus nyieun tina kalaku kajahatan Jang. Keun we Mang urang tungguan we di dieu. Da pasti duanan teh bakal bebeja ka si Nini. Pasti eta Ninina si Sukmara teh bakal kaluar ti jero leuweung Mang. Nya hade atuh Jang ngan kade Jang. Kangaranan eta si Nini Maranti teh nu ngawasa di ieu leuweung. Pasti lain jalma biasa Jang. Bisa kasebut jawara wanita, lain jalma sambarangan. Ku kitu kade Ujang kudu hati-hati ya. Kapanan eta si Sukmara oge incuna sakitu hebatna boga ilmu anu araraneh. Pasti Nini lagi lebih hebat Jang. Enyakeun ku uing bakal disinghareupan Mang. Uing mah moal arek mundur, moal arek sieun. Atuh si Jaka Sagara teh ngajakan Mang Utun pikeun sauranan mah cicing we cenah di sisi leuweung. Rek nungguan nah kumaha ketakna eta Nini Maranti. Ninina si Sukmara anu keur diteanganana. Caturkeun eta dua urang muridna Nini Maranti teh basa tepi ka tengah leuweung kapaksa kudu ngaganggu guruna anu keur anteng teh apa. Ugo we atuh si Nini teh maneh amekeun naker. Nah cenah buat ngaganggu ngarewong sagala rupa. Barang dipejakeun lamun di sisi leuweung teh aya jalma asing. Nu kanelahna teh si Jaka Sagara. Anu keur neneangan si Sukmara cenah incu Nini. Arek dicangkalak lantaran cenah geus nyieun tina kalaku kajahatan di pilemburan. Puguh we atuh si Nini teh maneh curiga. Jadi eta jalma nu ngaran Jaka Sagara teh keur neangan incu Nininya. Boga persoalan jeung si Sukmara. Nya Nini, eta jalma nu ngaran si Jaka Sagara teh arek nyangkalak sagala rupa. Pajar teh muhun Jang Sukmara teh parantos nyieun tina kalaku kajahatan di pilemburan. Aya sapira aku atuh incu aing ngalakukeun tindakan jahat mah. Duh kating Nini. Nu jelas Jang Sukmara teh nuju ka ancam bahaya. Lantaran eta jalma bule teh sakitu hebatna. Alah, boga kekuatan panas jeung tiis. Abi nepikeun ka ngagibrig. Nya Nini, kuring eta nepikeun ka ngakeleng kieu ditampiling ku eta si bule. Eta jelema teh lain jalma sambarangan ini. Nini Maranti teh atuh maneh ngaulang jadi penasaran saha cenah sabenerna eta Jaka Sagara teh. Boga ilmu anu sakitu ahengna. Asa acan kungsi ngadenge. Atuh si Nini Maranti teh laju we ngajakan kadua urang muridna. Pikeun nyampeurkeun ka sisi leuweung. Eta jalma nu nalah Jaka Sagara teh kudu sakancang ditindak. Bisi nyilakakeun si Sukmara nu jadi incuna. Anak itu mah eta bangkeluk teh kudu sagancangna ditindak. Bisi nyalakakeun si Sukmara incu Nini. Hayo tuduhkeun di belah mana sia caricingna eta jalma teh. Muhun Nini, disisieun palih ti wetan. Haye urang kaitu bilih kabujeng hararinit jeung deui
Waktosna ka bujang Saeb. Ele mitra, dicekapkeun heula dugi hadieunya. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Mang nganuhunkeun tina sadaya paratosanana hapuntenna tina sadaya kakirangan mang saeuleuna undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dak.